Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا فأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أتى حين يستغشون ثيابهم يعلم
ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musammaw wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastahfu minhum. Alladhina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Suratul Hud. Ari surat Hud eta makiyah illa wa aqimus sholata, kecuali ayat wa aqimus sholata harus dengarkan ayat wa illa fala alam tarik dan kecuali ayat fala alam tarik wa ulaika yu'minuna bihi ayat wa ulaika yu'minuna bihi dan ayat Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Allahu Subhanahu ta'ala Maha Uningan Gusti Allah bi muradihi kalan murad Gusti Allah kersana Gusti Allah bidzalika ku itu alif lam ra. Jadi alif lam ra wallahu a'lam. Artinya lain hatian maksudnya hatian alif lam ra ayah hatian pada kurang dari bejaan artinya ayat itu dibejaan nyamuk ke ayat ya kan jadi bejakan bukan yang nabi kaum naon artinya alif kitab uhkimat ayat kitab ay hadza kitab
ari ieu Quran eta kitab Quran kimat anu dikukuhkeun naon ayat ayat Quran Quran dia anu ayat teh kimat dikukuhkeun tentang bahwa ieu teh wahyu ti Gusti ya ajibin nadmi wa badi'il ma'ani susunanana ajib itunya ngaahengkeun jadi mata aneh ayat susun gitu wa badi'il ma'ani maknana endah kira-kira sunan kata-kata Quran thumma geus kitu fussilat bayyinat ditafsir diperinci ya Quran bayyinat terus diperterakeun bil ahkami wal qisasi wal mawaridi terus itu diperinci jarawana teh sieun teh aya ahkam ayat-ayat ahkam sieun teh hukum aya qisas teh pirang-pirang kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi wal mawaid kesina teh aya pitutur kisah miladun hakimin khabir ti Gusti Allah ti Gusti Allah dan anu maha kukuh tur maha wasna alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir alla ta'budu kalau supaya ulah ibadah ada di kabeh illallah hingga Gusti Allah innani saestuna kami teh Nabi lakum dikenarannya kabeh minhu ti Gusti Allah eta nadhirun anu nyingseunna ku siksa di mana-mana anjeun kufur wa basyirun jeung anu ngabungah ku ganjaran di mana-mana anjeun iman wa astaghfiru rabbakum jeung supaya minta pangampunan anjeun kabeh rabbakum ka pangaran anjeun kabeh tina naon nya tina dosa kufur awalna memang asup Islam ibadah kan sejen tina syirik thumma geus kitu tubu ilaihi thumma geus istighfar tina syirik tubu geura tobat anjeun kabeh ilahi ka Gusti Allah geura balik ka Gusti Allah kunaon bil taat nu tadina lenceng kufur itu geura iman geus iman tapi ibadah keneh ka masjid tina musyrik geura eureun tina musyrik na taubat tina kufur musyrik nah bersih itu geura balik ka Gusti Allah kunaon carana taat ka Gusti Allah lamun geus kitu yumati'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma yumati' maka hubungah Gusti Allah ka arahin kabeh itu ya mata'an hasanah kalawan kabungan bagus nya kehidupan anak halus rezeki jembar itu rezeki jembar ke lain loba kadinya ai jembar ke laluasa ayeuna kadin teh ngalami sampai 1 juta tubuhna 1,5 juta sampai ngalain jembar lieur saya tahu gede ngalamin tadi sampai 1 juta beda butuhna 1,5 juta hanya mau tangnya kurang air jembar ala luasa butuhna 100.000 tapi menang 200.000 doh ya kan lalu asal ayo leuwihna jembar ngaranna lain loba jembar teh kadang ala elek buat kahayang nafsunya kahayang butuh aya
Tuh aya barejeng laluasa teh. Laluasa. Misalkan urang teh butuh anu aya pilihan teh gitu tah. Teh pusing-pusing. Aya pilihan dari milih nu kumaha bae bisa gitu. Eta ngaranna jembar. Ai jembar mah lain tina lobana harta nya, lain tina lobana harta, tapi utama mah jembar mah tina hate nya. Lamun bulan kana kahayang mah datang aku maha oge jelema mah moal aya Tungtungna. moal mati akan fitnya maka nasana binti bi'aishin wa sa'ati rizki kehidupan halus di rezeki saja takailah ila ajalin musamma datang ka waktu anu geus ditantukeun eta mah jadi bakal bunga di dunia wa yuti kulladzi fadlin fadlah wa yuti jeung maparin Gusti Allah di akhirat kulladzi fadlin karena sakabeh anu dileuwihan fil amali anu unggul gitu tidak fadlahu karena fadlah ieu kulun terusna karena ganjaran di dunia diberi kehidupan anu halus datang ka maut engke di akhiratna Gusti Allah bakal diberi padahal di Gusti Allah jelema unggul bakal leuwih diunggulan di Gusti Allah. Eta mah beda ti batur ieu na. Yang bakal beda ti batur deui kana teh ieu na teh. Ya. Ibadahna teh. Sebaliknya wa in tawallau di mana-mana balik anjeun. Eta nya. Fa ini maka saya sudah kami eta akhofu mikasian kami alaikum kalamin kabeh azab yang kabir karena siksa oleh anu gede terusna oleh dia tadi dia ada nu kufur geura iman nu musyrik geura bertauhid nah kana kaituna sing taat ka Gusti Allah geus pokona dijamin dunya halus dunia saja akhiratna lamun diajak iman tedai diajak bertauhid tedai diajak taat tedai bahagia katanya bisi eta kabawa pae lamun kufur kabawa pae geus laku dosa musyrik aya imannya tapi osok kene kaya eta ge bisa saeukeun iman ke Gusti Allah bertauhid ke Gusti Allah ka Gusti Allah jarang ibarat teh komo ka sejen matara ka Gusti Allah unggul itu ngan loba dosana tanya taat teu sabaraha maot can dihampura eueuh deui mangmentakeun hampura eueuh nya ka ditu teh cilaka di bae padahal eta mah aya harta masuk mah dakter di dunia iman dan musyrik terus loba tobat loba taat loba istighfar halus ilmu kena di akhiratna bakal halus loba dosa mudah-mudahan dihampura itu aya can dihampura ninggalkeun turunan ninggalkeun babaturan ninggalkeun ieu da talina halus dari hirupna sok mah istighfarankeun kitu nya sok nahlilan sok kumaha ngiriman anu cukur ka eta ge manfaat nya kudu boga yang pensiunan teh pensiun teh digawe hanteun tapi gaji meunang we pensiun teh kitu jadi geus teu hirup tapi gajaran meunang karena geus teu hirup geus teu bisa amal tapi gaji anggar karena kumaha aya amal jariah amal anu ngocor
jariah teh lain alus bae. Nu goreng ge aya ka jariah teh. Pada sabalikna muridnya. Padahal nu ieu teh misalkan urang kami mimitian ngieun kagorengan atawa ngieun hiji fasilitas anu ngajadikeun batur goreng. Batur goreng teh gara-gara urang. Urang geus eueuh teh batur nu ngalakukan kagorenganana nya doranganna teh datang di ka urang. Pensiunan goreng. Jadi aya balitungan mah tetepnya goreng alus. Anu goreng nu halus kudu pensiunan teh. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ilallahi ka Gusti Allah hungkul marji'ukum ari tempat balik ka raja. Maka dan kita Gusti Allah rek maha budak-budak salian ti Gusti Allah. Tapi kabeh ka Gusti Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa Gusti Allah eta anu maha kawasa kana sakabeh perkara. Ngaganjar kawasa nyiksa kawasa. Wa nazala kama wal Bukhari an Ibnu Abbas fi man kana yastahi ayatakhalla ayu jami'ah ayat dia ila sana. Akhirnya fil munafiqin. Turun ayat dia ala innahum yasmuna sudurahum yastaqu. Amin Allah. Ala singat innahum sayastuna jama tayasnuna. Yasnuna teh ngulukan tepat sudorohum kana dada-dadana ieu tadina liastaku kana rek dumput ieu manusia nututi Gusti Allah. Aya nu jelema teh nutupan hatena ngikutan jadi hatena goreng tapi disumputkeun di hate bae. Maksud mereka dumput di Gusti ala hina yastabshuna siyabahu ya'lamu ma yusirruna ma yu'linu. Ala singingat hina yastabshuna dina nalika ngurupkeun manusia siyabahu kana awak manusia tegasna ditutupan ku baju ya'lamu Allah maha kuninga makana perkara yusirruna nutukeun manusia wa ma kana perkara yu'linuna anu nambahkeun manusia. Pada ini istighfaruhum maka henteu matak manfaat ka manusia nyumputkeun kagorengan teh. Da ka Gusti Allah mah nembrak nya erek ditutupan rek dibukakeun sarua jelasna teh. Eueuh komo di Gusti Allah mah itu sakilang ditutupan jelas komo dibukakeun teu kitu ka Gusti Allah mah. Nya erek ditutupan erek dibukakeun sarua jelas. Dan teu kahalangan tutup-tutup erek dina badan erek di hati jero hati sekali. Innahu alimun bizatis innahu sayastuna Gusti Allah ta'alimun zatan ma'ulina idza disudur ayyima fil qulub kana naon bae perkara anu aya di jero